Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Habibi Kaja Ratusyita ti kelas 10 TK hiji. Di dieu abi ditugaskeun kanggo ngabacakeun sajak. Dina anu ku abi dibacakeun nyaeta sajak lirik. Sasarengan titisan ragrag kembang mekar aya wirahma anu ngagiti endah rasa kakurung hujan waktos sareng harepan ibarat impenan sono kakurung lamina ngantos pendakan ditungtung carita nu moal aya tungtungna sakitu anu biasa ku abi dibacakeun. Hapunten gaya kalebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.